Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng simkuring Eca Mutia dina acara Warta Sunda. Warta dinten ieu ngadugikeun perkawis musibah banjir anu nimpah wewengkon Bandung Kidul. Hujan ageng anu turun ti dinten Sabtu dugi ka wengi ngakibatkeun Walungan Citarum meluap. Akibatna belasan bumi warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung kakeueum caah dugi ka 1,5 meter anu bertepatan dina dinten Ahad 12 Mei 2024. Dumasar kana laporan petugas di lapang, banjir ieu disebabkeun ku curah hujan anu luhur sareng kirangna resapan cai. Warga anu bumina kakeueum parantos ngungsi ka tempat anu langkung aman, sapertos masjid sareng sakola anu caket. Pamarentah setempat parantos ngintunkeun bantosan mangrum pikatuangan sareng obat-obatan. Warga diharapkeun tetep waspada upami aya hujan ageng deui anu turun. Sakitu warta anu tiasa kesangkakeun simkuring Eca Mutia pamit undur diri. Hatur nuhun kana sadaya perhatianna, wilujeng kantun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.